Aduh aing geus setuju lagu nu nyawer saurang-urang acan. Mun dibatur mah osok dibatur. Tapi geus teu naon ayolah perkenalan we jeung Pak Kuwu. Teraskeun itu teraskeun. Masih siap masih? Moal bosan? Moal capek? Nya moal ibu mah dihandap aing di luhur capek mah. Tilu lagu deui cenah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi menuntut semuanya baik ya, itulah agama. Dengan agama hidup kita akan menjadi mudah. Dengan agama hidup akan menjadi terarah. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Dan dengan seni hidup ini akan terasa wow. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oh, ajangan-ajangan nyanyi eta mah cek nu teu bisa nyanyi. Keun bae nu penting mah nyanyina nyanyi religi. Leres teu? Perulah ulang goyang domret teh jeung dayuni. Aduh. Nyanyi di nada-nada dakwah non kutilang patilet telu teh sumbilang patilet telu teh nyambung. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pak Haji, ibu-ibuna kudu sarolehah kali cece teteh didangukeun sing nyaah ka salaki. Amin gitu. Ulah sok ngabohong ka salaki. Aya nu sok ngabohong. Ulah ngabohong sia. Sok aya teh di dieu di blok Dana Lampah. Duit dapur aya keneh ngomongna geus beak. Sok sia. Jujur. Aya nu sok kitu aya. Pret. Dosa eta Pak Haji dosa. Loh atuh ka salaki ieu kajen. Tapi salaki ge kudu jujur, lamun barang beunang duit kudu bebeja terbuka kalau jadi pamajikan. Daras teh Bu? Menang duit rezeki ti paku 500 dibejakeunna ka pamajikan ngan 200 nu 300 jelapna ka ketu pas salat asar ngagorolong murag jeung duit depan pas saya ta perang dunia katilu. Jadi kudu jujur. Ibu juga harus jujur. Kalau berbohong Pak Haji dosa. Atuh cenah dosanya ka salaki atuh dosa. Ada cara untuk menghapus dosa, ada. Tataplah suamimu. Menatap suami itu sama nilainya dengan menatap Ka'bah di Mekah. Komo lamun salakina hideung jika Ka'bah di Mekah. Jadi ibu-ibu anu baroga dosa ka salaki balik ti dieu engke tetep salaki bari ngomong Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Cek salaki teh ai sia kunaon. Pak Haji uing sok lawan mun dititah sok ngalawang mah kopi teu nyaho pamajikanna keriweuh pan ari taat kudu taat ka salaki ari pamajikan mah ternyata naon kusabab di dapur keriweuh leungeun katuhukeun ngoseng kangkung leungeun kencak keur ngelek budak nu pangleutikna salaki teh hareup minta kopi. Waalaikum salam di dapur teh mah kopi eta pamajikanna nyarekan di dapur lain nyeun kopi ganeng kupak kopi bari lagi kopi geus biak kula geus eueuh paneta aya ciherang di hareup atuh lumayan bejeng hanaang inum. Dosa Pak Haji kitu ka salaki dosa. Lamun dosana ngayah balik tidak cukup hanya menatap suamimu, ciumlah suamimu. Karena mencium suami nilainya sama dengan cium Hajar Aswad di Mekah. Sing saja lamun bisa nyium Hajar Aswad 70 dosa gede murudul di hampura. Jeuceung ke nu balik karoga dosa ti dieu datang ka imah langsung calukan salaki. Bapak, sagadeng dieu. Ngampeurkeun salakina. Ibu ngomong, "Beureum salakina." Bari beureum salakina nanya, "Aya naon mah?" Ibu jawab, "Cicing, ngamalkeun ilmu teh jawaban." Emang cek jawaban kumaha sakali nyium si bapak dosa mamah leungit 70. Ngan ku sabab dosa mamah unggal poe leuwih ti 70, cicing sia koengek dicorok-cok. Kulawitkeun leungeun ka tubuh kana beung salaki seret ka kanan saling set. Terus cium ku ibu, muah. Insyaallah salaki ibu bakal reuwas. Balik ngomong teh we depak terak, ya Allah balik pengajian ti desa cenah majikan aing jadi gelok ieu. Itu akan sing saralehah sadayana amin. Kada ibu ari wanita salehah teh di antara tahu kondisi keadaan suami. Ulah sok loba nungtut. Ulah ieu mah datang-datang Kang abdi serahkeun. Kunaon? Da urang mah teu siga batur. Kadang-kadang ada yang menstandarkan rezeki kepada bentuk jabatan. Tidak bisa. Jangan standarkan rezeki suamimu dengan jabatan. Kenapa? Tidak bisa. Kalau rezeki dipakai standarnya adalah jabatan, duit panglobana, rezeki panglobana paku di desa.
belum tentu buat yang paku eleh ku aing. Darasa di negeri ini paling banyak duit berarti otomatis presiden. Tapi presiden aya nu ngelehkeun lain presiden duitna. Para pengusaha lebih banyak duitnya, loba. Darasa artinya tidak bisa menstandarkan rezeki. Dasar oge urang mah sanes pejabat ulah ngomong gitu. Kalau rezeki standarnya kepada lamanya waktu bekerja, berarti panglilana digawe. Nu panglilana digawe udah tukang kopi 24 jam teureun-eureun. Tapi gajinya buat ting eleh ku supir travel. Leres teu. Siapa tahu. Da urang mah cenah salakina tereh digawena berarti nyetandar rezekina kana lilana digawe, pangcapena digawe. Anu pangcapena digawe mah leuwih kenek dina bangunan. Kenek pangcapena. Aduh, cek tukang teh. Durang dong, coba panas, coba hidup. Geus kitu bata, durang dong. Si tukang ngajedog gue di nuyu. Pagaweana naon kokoplokan, kop kana aduk, plok kana tembok, koplok. Tapi gaji leuwih gede tibatan kenek. Larasna. Jadi kalau begitu Pak Haji, nggak boleh standar rezeki pada jabatan, nggak boleh. Rezeki kepada lamanya bekerja, nggak boleh. Rezeki tidak boleh distandarkan kepada capeknya bekerja. Lalu keluarlah athar dari Sayyidina Ali. Athar itu, tinggal gini, athar adalah ucapan bisa jadi dari sahabat. Sahabat berucap itu bisa jadi athar. Kalau datangnya dari Rasulullah bisa jadi hadis, bisa jadi sunnah. Apa bedanya hadis dengan sunnah? Diajar ulumul hadis etik. Kalau hadis mungkin Rasulullah hanya memberikan contoh 1, 2 sampai 3 kali. Tapi kalau sunnah datang dari Rasulullah, tapi Rasulullah memberikan contoh berkali-kali. Nyenin Kemis, sholat qobliyah ba'diyah, tahajud itu berkali-kali sehingga nilainya jadi datangnya ti Kanjeng. Kalau dari sahabat namanya athar. Sayyidina Ali nyarios kieu, jangan kejar rizki karena jumlahnya, tapi kejarlah rizki karena keberkahannya, supaya tidak menstandarkan rizki kepada apapun kecuali karena keberkahan yang datangnya dari Allah. Rizki orang kadang-kadang gaji orang 4-5 juta pangabutuh komo usum konanganan bisa 7-8 juta beak. Tapi kunaon ku Allah unggal bulan dicumponan dicukupi, ada keberkahan rizki dalam rizki suamimu. Amin gitu. Digegel ku aing di lain aja. Jadi kalau begitu Pak Haji, jangan terlalu banyak menuntut kepada suami, berterima kasihlah kepada suami. Rek mau duit rek hante salaki anggar kudu bikannya 1 juta Pak. Ulah mah kaji salaki mau duit gede ajrag-ajragan ajrug-ajrugan. Ari palebah teu mau duit, biwir irung balapan. Aya nu kitu aya. Pret. Komo lamun bari jeung panasan. Awalnya masuk rada panasan. Teu kaop tetangga kabeli TV 52 in panas tiris. Sok aya nu kitu. Nu tas meuli TV kabeli Nmax asup ka puskes. Nu tas meuli Nmax kabeli ki jang Innova paeh eta. Ada apa yang salah? Sirah sok goreng ka batur. Kuduna kumaha? Ketika orang lain mendapatkan kenikmatan maka kita ikut bersyukur. Alhamdulillah tetangga kabeli mobil. Sugan rajeun ke cenah dulur urang rek lahiran jauh nginjem mobil ambulan ka puskes. Nu aya we milu nginjem ka tetangga. Sugan rajeun bere teh kitu. Cuma tetangga kabeli mobil, ngomong nanti naon si eta mah pedah we kabeli mobil sote cenah ngajual kebon mitoha. Cek aing teh sawat gitu loh. Jadi kalau begitu kita harus tetap banyak bersyukur kepada Allah. Insya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Na'udzubillahi min. Aya Pak Haji contoh anu jalma panasan? Aya laguna aya dek ka dieu ieu ulah dituturkeun Ibu. Ieu contoh awe anu panasan. Kang